Kak, pan si Akang ono sakit sia ho. Tengsel gawe. Geus bikin belah ka aing. Hei opa, emangna si Akang anak kotok main bikin-bikin bae. Hayang marah maing. Emang kunaon kitu? Aing mah dijodohkeun kawin jeung si Akang ge kumaha aing. Oh, berarti benar omongan si Aono. Manehna dijodohkeun jeung sia. Heueuh opa, aing dijodohkeun. Rek ngalawan Sindoraka ka kolot. Oh, berarti rumah tangga sia jeung si Aono ente bahagia. Entok. Heh Kak, aing hanyaho. Hanya nanti sia. Sia jeung Aono pernah kikencun. Boro-boro kegituan. Aing detail ge embung. Eka. Aing ke kebun lah nih ke Aono. Aono seksi amatnya make sing liat doang mah. Tapi kernaonnya jigana keur nyilikan etana. Aono ngabibita apa bae. Opa. Aono keur nyilikan naon sih? Nempuan iya ya, opa. Aono amun apa nempo menang teu? Sida tuh, opa. Ih, nempo saeutik be Aono. Kayak bisi ayang di lah. Makanya iya mah panjang jeung gede, opa. Hah? Panjang jeung gede. Geura iya Aono apa yang nempo? Tapi ulah hayangnya. Kumaha engke be Aono lamun opa geus nempo. Para mah atuh, opa. Heeh, geus teu sabar hang nu Aono anu panjang jeung nu gede. Kayak kuing dihitungnya. Sampai 3. Aono geus can peureumna. Oh, gerak ditempo. Aono jai mah bonteng. Emang naon kitu? Sugan teh eta Aono. Lah, opa, aing karek degda bonteng. Ai pikiran aing kunaon jorok amat. Opa. Kiraan aing mah naon, goreng bonteng. Anggi hayang Aono. Aya gitu.